tibatan pagat durian suka dibeli ke pati geningan asa nuri bos proyek suka dibeli ke pati saudara pendengar, kami ucapkan selamat malam dan selamat berjumpa kembali kepada kami dari grup Seni Sunda Topeng Sinar Muda yang masih dipimpin oleh Bapak Dedi Pelor yang beralamat Jalan Raya Mauk, Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Pada malam hari ini kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Saiful Hajat sekeluarga yang mana sudi kiranya telah mengundang kami untuk menghibur Bapak Saiful Hajat sekeluarga beserta tamu undangan. Dan pada malam hari ini kami akan membawakan sebuah cerita atau lelakon bersepakat kepada sutradara kami akan membawakan sebuah cerita Wasiat Kembang Cempaka Warna. Cerita ini seru, sadis, mendebarkan di mana pentas yang telah kami tampilkan dengan sebuah cerita Wasiat Kembang Cempaka Warna. Selamat menyaksikan. Haturang ilaja tepang geningan asa nori bos proyek kapayungan ari bawa ko angin sanori deui abi melangkaan cenah bawaranya pirakeun janji asa nori bos proyek Bapak ngadu dilanti sapatina cangkurian manuk hidung antepina dilanti Duh, saya tadi dong. Sapi guru. Ya, kasapi-sapi guru. Kenapa pakai? Kodoh. Cak seresma. Selesma, cak. Kebo kurang sia. Di kebokura.
Guru. Naon sa guru? Goblok. Aduh. Aduh. Atoh beureun dipek-pek sukuna sasorian. Tolong sih tolong. Aduh. Kalah sasorian atoh beureun dipantek kun sikilna. Sikil. Tolong. Sukai tolong. Mana? Siapa lawan dia? Kunaon? Aduh sukai main pantek mah sukai. Aduh. Naon eta? Sukai tolong ya. Hah? Ya, tak cerita tolong. Mana? Kita suku Lain. sikil. Nah, sikil. Dijejak peot sak wae. Naon aing pelembungan gitu. Aduh, pelabuhan sudah. Dasar juara baloon. Dasar juara teboga otak. Hai. Naon sa tuh kota? Dasar si bebek tilok make sepatu sia. Pakaian sepatu suruh ka DPR itu. Dasar si sapi setruk sia. Hei. Oke, Selesma. Se- Dasar si sapi geblak sia. Hei. Dasar reungit curak. Regi curakan. Yak, ih kacurak-curak. Terus ulah sok toke-token sih. Nges dasar juara geblak sia mah teboga otak, teboga pikiran sia mah. Jak saat ke bawah pikiran. Cing, Hah? dasar beloon sia mah. Ai, belum lebah mana? Atuh kunaon ngareukeun kendang aya leungeun make suku. Jelas dia orang terbuai. Kunaon? Waduh, naon dikepret-kepret sok wae. Waduh. Maksudnya sok ngobel-ngobel kain naon sih? Atuh kunaon saya ngareukeun kendang aya leungeun make suku. Emang sih teh nyawa. Kunaon? Teh nyawa sok kain. Sa. Hah? Atuh nyawa yang sia. Nah, Medan. Edo. Setan. Bating juara bisa hambak bae di Tikoro. Pan aing ngeureuten sia. Atuh kunaon ngeureun kendang aya leungeun make suku. Itu ngaranna teu sopan. Kata siapa kagak sopan? Cembra buduk. Hei. Aing ngajak ka sia. Waduh, Ngeureuten beduk pakai suku cak satu sopan. cak aing. Cak aing mah teu. Caksa. Cak aing mah teu. Cak cacocian tuh ge. Hei, ieu seksa beduk naon? Mar. Beduk naon ieu? Iya, Oh. kayu. Atuh beunang. Waduh, Kecuali jelema. waduh. Liak wae. Aing pasti diomelin. Kepret sok wae. Ayo aing balen jelema ieu beureun. Aing kusip pacar pelatih kasoy. Saknya main gelas aqua beureun. Hei, coy. Waduh coy, ada apa guys? Jadi begini, coy. Oh iya guys. Ki. Nah, coba guys, coba. Pan aing ngeureuten guys. Nah, coba guys. Pakai suku. Coba gas. Yo, gas orang. Gas aing beak kan eusi gas. 20.000. Aing ngeureuten sia pakai ka beduk. Nah, Beduk jelema lain. atuh buruk makayu. Atuh beunang. Baloon kabeh di beduk makayu jeung kulit. Kecuali sia ngeureuten ku aing dia unduk sia. Boleh digebuk. Atuh untuk itulah si aing sorong hareup berkendang. Kusi aing pacar emang kembang plastik ase buruk itu aing. Mangap. Mangap. Bating dasar juara geblak. Hei, kenaon ja ieu? Cak, kunaon? Kenaon ja? Di mana? Di sini, coy. Kunaon? Oh begini guys. Jadi gua ini mau takon sama lu. Oh iya, kamu ini mau takon sama kita? Iya. Emang EDP sih? Abang ini sebenarnya lagi apa? Oh, saya ini lagi heberan. Lagi dedek emberan. Ayo suwun. Atuh kunaon? Jakarta juga bukan apa tadi? Atuh tangkurak siana ngomong waktu ngarukun bae. Saya ngomong. Gitu kurang medan lain. Anak nyau gua lagi heberen. Orang tiduran mah hiburan aja, coy. Kitanya lagi dedek. Bukan dedek. Apa? Nongkrong. Bilang Jadi Mang Jawi ya berhiburan. berhiburan. Keur ngahibur dulur urang. Nah, bener. Bapak Tisna. Nah, itu weruh sih, Ra. Bukan buruh, Nyaho. kenil. Oh, kanil. Jadi Mang Jawi umrah gambareng ke batu berhiburan. Berhiburan. Ngahibur bapak aja. Nah, bener kabeh. Ngahibur anu nongkrong. Heeh, suka duru-duru mamang bapak keling tuh. Bapak keling aya. Aya hadir baik. Hadir baik. Kita bisa disebutin hiji-hijina.
Bener. Bener. Ya atuh ieu lah. Ngomong-ngomong siang geus apa ngaranna ieu? Sa, ieu nyawa di mana karek kepangi peuting ieu aing. Jadi begini coy. Kumaha coba? Lu belum tahu. Apa coba guys? Nih nama saya. Ngomong itu harus bener guys. Iya. Hah. Macam jauh ngaranna aing. Encan aing. Ya, Mang Pelor. Sa, Pelor. ngaranna? Iya, Mang Pelor. Nu bener sih ngaran. Kenal. Ngaran sa. Weh, anu jelas ngomong cara. Sopan aing tadi geus berulang-ulang. Sia cenah nyaho? Encan. Iya, kenali. Sa, Mang Pelor. ngaranna? Lah, terpercaya aing mah. Ngaran si asli Pelor. Benar. Waduh. Hari aja ada nanya ke sia. Si Pelor arana. Asli Pelor. Kapelak pernah naon kapelak? Asli Pelor. Kapelak keblak. Si kapelak pernah naon? Bancak aja iya boga ngaran Mang Pelor. Pelor. Kapelak pernah naon? Aing deuk ngajak deui sakali deuk kasih. Deuk ngajak gelut apa deuk ngajak kenalan yang lain. Geblek juara boloan berarti. Wajar gua nanya juga. Atuh gua juga wajar. Sangaran. Iya, Mang Pelor. Ajak aing si Pelor. Kapelak pernah naon? Oh, cek aing deuk ngajak gelut apa ngajak kenalan yang lain. Kita mendak ngajak dahar ayo aing mah. Dia emang cacan dahar aing mah karek datang. Dia ngajakeun ka pelak. Oh. Pelak pernah naon? Ulah gandeng. Naon? Ka pelak pernah mitoha. Waduh, minantu pelak ya budak ya. Ulah gandeng. Jika berarti sih minantu pelak. Aing minantu pelak. Laju ke ban? Kapan bapak kolot? Ban. Kapan bapak kolot? Bapak kolot. Kolot. Mun ke pentil lah pentil. Pentil dan cicit. Cucut beren. Mun cicit cucut geblang. Sekalian ka jari-jari. Graud tadi jari. Karena main telur bubar bener. Jadi Bang Jawi kula boga ngaran asli Mang Pelor. Oh, ngaranna Mang Pelor. 25 tahun jadi ceteng Bang Jawi. Waduh, Mamang. Oh, Mamang 20 tahun jadi genteng. batako. Hah? Ecen. Ecen. Eteng. Teng. Ya garpos ya. Oh, Mamang jadi centeng. Kuaremba zaman kuaremba centeng, Mang. Oh ganti. Ganti. Kuaremba KBG, gantina kuaremba sarkam. Masuk di pabrik teh ada dorong pintu. Hei, mun sarkam mah bahasa gaul cak budak ngora ayeuna mah cak budak KBG sarkam eta balencong. Pun sarkam belencong. Jadi mun itu aya bencong pan ngambak. Oh, Jadi ada petani sarkam. Sarkam kalau sarkam dia enggak marah. Oh, Kalau gitu. belencong marah. Oh, begitu, coy. Iya coy. Waduh. Jadi sekarang ganti. Ganti sekarang mah. Bukan sarkam. Bukan. Namanya Cucuruti. Curut bopeng. Cih. Oh, yang sok di pabrik gebelang. Wah, nuri pabrik paling cucuriti. Nah, ternyata syukur. Syukur kemara kasih saya mangsare titi. Syukur mara kasih ti. Syukur teh siti. Kuri kisuyiti. Kapat aing. Security. Oh, syukuriti. Jadi security di Bapak Haji Karta. Oh, Mamang. Gila Basuki. Oh. Mobil trayekna kresek Balaja 45. Idi, kita mobilna aya berak. 45. Anu pula kemarin ngadenge cenah anu stroke genep. Laju anu agar di rumah sakitnya tilu ke mobil. Eta mun ka mobil setruk. Oh, enggak cenah ngadenge cenah pangit paru-paru taruh di rumah sakit. Kabeungeut teh hejo. Waduh, Mobil setruk. batu mobil gak anu stroke oh banan batolol. Ngomong we jompo bada kempes. Ih, Ka mobil-mobil. jadi saya karep berujang di Bapak Karta. Babu jadi Bapak Karta jeung Ibu Nyunyun. Ibu Nyunyun. Aduh, Ibu Nyunyun. Ibu aja Nyunyun. Aduh, lain nyonyon. Boga pabrik jaket 12. Pabrik yang naon sih? Pabrik angin kebak jeung angin ribut. Wah, tembak pas ya pasti guys. Hah? Pabrik angin kebak jeung angin ribut mah. Ayeuna mah eueuh zaman pasea. Angin kebak jeung angin ribut eta. Pabrikna ngarende. Oh, bacana doang. Sabagian awewe, sabagian lalaki. Oh, kumaha eta mun dihiji? Kumaha mun dihijikeun mah awewe jeung lalaki? Itu benang.
Itu bisa. Itu bisa. Kalau mah yang hiji bae penggunaan. Jadi ongkong. Ih. Jadi 25 tahun aing. Oh, jauhnya. Sabenerna nama aing deui. Wah. Bosen. Gawe Geus jenuh aing gawe di Bapakarta. wari kira-kira siap geus bosen na gawe di Bapakarta anggur tinggalkeun pae. Beungeut cenah nonton. Pancari sih geus bosen. Maksudna babujang di Bapakarta we. Ah, Ngasuh anakna. emang bukan anak. Boga anak lalaki. Anaknya jelema lain. Lain campur plastik. Betul budak hati. Anak lalaki Ah. dewasa. Oh, Tapi ada takos budak leutik. rada perlahan gitu. Disebut belon lain. Oh, Lain belon. oh jadi tema belon yang lain deh beron. Oh, beureun kitu. Campur lah. Nah, Asal ayang dibere duit 200.000 ku bagi teh da. ayangna, Ayangna 2.000. wah geus geblang sama. Ini sama ngesertes sama. Cek aja cek cokot ku cokot. Oh, Kira cuma kesia dibarekin 2.000 buat cepean yang aing. tuh hayang 2.000. Waduh, bener. Coba. Mun teu bawa duit aing deui bae ngodo. Waduh, 2.000. Tapi ngomong-ngomong geus manggih kontra aing sia. batur. Saha baturna? Sabenel. Samenel. Teu seutik amat. Naonna Swati? Kita batur seutik amat samenel. Sabenel ge ngaranna we. Jelmana? Geus kaca bangka. Kudu bangkek baru berarti. Ya, bejakeun Sabenel suruh keluar. Ini kopi pahit. Nah, bentar di pas ya. Rokon. Pas kayak orang agak rokok coba ya. Kopi pahit gitu. Nel. Woi, Hei, coba nel kopi pahit dulu aduh. acawi, Di aca, tidak kopi pahit aca geblang. acawi kayak mau nelayan pecak lele pakai jahe. Aduh, dipelam kocak lele mah. Tuh kucuk-kucuk mau ikut. Kucak mata sih jakar kurang es ya mah. Oh ajarin lagi heli. Baru jadi diajaran kan tongeng-tongengkeun lah. Tempat Tisna mana? Aya. Ngapain atuh? Amo kalian yang dari Gembor. Tuh ingat bawa poho. Ajari
Pak Susna. Pajat, Ibu Hajat. HS gua, ngitung duit gua. Lanjut. Aja itu kapiti kali sifatnya apa jaya pengen aja